Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Trisviani Mutiara Sona di kelas 11 MIPA 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sagala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, Zat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng Islam sareng mudah-mudahan urang sadaya kaasup umatna, amin ya robbal alamin. Teu hilap ibu guru pangajar basa Sunda anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dina dinten ieu kapapancenan tugas kanggo ngadugikeun biantara anu temana kadisiplinan. Kadisiplinan teh mangrupikeun kaayaan nu diciptakeun sareng dibentuk ngalewatan proses sareng serial nu nunjukkeun nilai-nilai patuh, taat sareng tatanan. Disiplin oge kaasup hal anu penting pisan sabab disiplin oge salah sahiji kunci pikeun kasuksesan. Disiplin teh seueur pisan macem-macemna. Salah sahijina nyaeta disiplin dina waktosna diajar. Disiplin dina waktosna diajar teh mangrupikeun salah sahiji hal anu penting pisan anu kudu digaduhan ku urang. Kalayan disiplin, urang tiasa ngatur waktos anu langkung sae, sadayana dumasar kana kabutuhan. Kadisiplinan kedah dilakukeun sabab mangpaat pikeun urang sareng batur. Ku ayana kadisiplinan, sadaya kagiatan nu urang laksanakeun bakal dilaksanakeun langkung teratur. Ku kituna, hayu urang ngabiasakeun diri hirup nu dibarengan ku disiplin supados urang tiasa ngajalankeun kadisiplinan kalayan hampang. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur kusim kuring. Hapunten bilih aya cariosan nu kirang marenah kana manah, margi kasayan eta sumpingna ti Gusti Allah sareng kalepatan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.